keprok sok keprok. Ripuh jadi duda teh nu gerowokan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Pastaruang teu acan. Pastaruang teu acan. Nah ngabohong teh temen-temen teh. Eueuh rumus urang Sunda jam 10 peuting candahan. Urang Sunda mah daharna sapoe sakali nu di aku, nu dua teu di aku. Isuk-isuk mumuluk beurang ngawadang sore karek dahar. Tah eta urang Sunda. Urang Sunda teh loba tarang atuh. Geus dicolok encan. Geus baheula tahun 2000 sabaraha nyolok. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri. Ajrih kapihatur kasadayana kahiyang rumuhun. Ieu kan kudu dijelaskeun ka urang Cianjur. Hiji hiang rumuhun teh saha? Hiang rumuhun teh anu ngagelarkeun karuhun. Anu ngagelarkeun kaluhur teh musik, mistik, klinik lain. Nu ngagelarkeun nini aki urang, uyut urang, kolot urang, jangawareng urang, udeg-udeg urang. Heeh dieu. Anu nitipkeun Gunung Pangrang. Gunung Pangrang. Anu nitipkeun Gunung Sa. Anu nitipkeun Paku. Paku. Ari gunung teh pakuna bumi, ai urang dia tiris kunaon? Kubur. Kulantaran tiis ku gunung, gunung pakuna bumi kade gerajaragaan tong ditaluaran. Manusa cicingna hanapeun gunung lain luhureun gunung. Lamun manusa geus asup ka luhureun gunung geus ngarempak garis kamanusaanana. Geus ngarempak garis kamanusaanana. Jadi teh pan aya kokolot urang, aya waade barkah keprok atuh sadayana. Aya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cianjur ngora keneh Kasep, Ketua Partai Gerindra. Biasana hiber kaluhur kade tong di luhur wae turun ka hana. Benar gak? Nah, ieu aya Pak Kades sadayana gagah tadi. Aki-aki legeng cina ini. Pokona aing mah teu ngomongna naon. Lamun aing ngomong ke dukung Deddy Mulyadi isukan bising dipanggil Bawaslu. Aing nyaho. Ya, sadayana hadirkeun da surti kabeh. Alam kamanusaanana sabab di alam kamanusaan ieu teh ilmu. Ilmu ayeuna disebutna tata ruang. Dinu ilmu tata ruang teh kudu ngarujuk kana tata kelola pemerintahan nu diajarkeun ku Kanjeng Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Naon cenah? Aya 3 cenah. Hiji gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawah. Gunung kudu awian naon artina eta gunung kudu remet ku tatangkalan, eta tatangkalan kaluar sirah cai, tinu sirah cai dialirkeun ka lengkob balong. Balong naon ngaranna? Balong gede. Cirata Jatiluhur Saguling terus
terus jangan nampung cai tidinya jadi naon jadi kahirupan jadi kamakmuran naon jadi listrik jadi lauk turun ke handap tarun timur tarun barat jadi sawah tidinya urang Sunda bakal subur makmur gemah ripah loh jinawi apanjang apunjung reaketan reaketon buncir leit loba duit bro di juruk bro di panto ngalaya di tengah imah di pipir aya petikeun di kolong aya si jamrong na parango aya si jago aing eta teh konsep buhun ngan salahna urang baheula teu diundang-undangkeun di Australia konsep buhun diundang-undangkeun tata ruangna berlangsung 400 tahun di urang tata ruang ganti bupati ganti tata ruang dibangun luyu jeung kahayangna luyu jeung kapentinganana nu balukarna gunung bulistir gunung gunur pasir bulistir leuweung ruksak cai saat rakyat balas leungit kahormatan dirina mau gagamun aya leuweungan sia teh eueuh leuweungan nu mau teh lunghai lenghong bea pe mau urang dieu teh mau bikangna ge ku aing ditinggalikeun bener teh bener sareng di kajaga teu kahormatan dirina ngarasa runtag teu kahormatan dirina runtag di nasionalisme ngajarkeun jaga martabat bangsa jaga kahormatan bangsa Pak Prabowo tahun 2015 ngabebaskeun TKI nu aya di Malaysia timu hukum gantung pikeun naon ngajaga kahormatan diri nah lamun Pak Prabowo ngajagaan TKI nu di Malaysia kahormatan dirina rek digantung di tiang gantungan kulantaran dituduh maehan dunungan awewena Pak Ketua DPRD jagaan kahormatan awewe Cianjur bangun kahormatan dirina pulangkeun kasarakan pangbalikanana istri nu sajati nu sok dipingit dijaga kahormatanana benerkeun pendidikanana kumaha cara ngamenerkeun pendidikan dara ripuh atuh da nitung masalah ribut kolot ayeuna parebut sakola dijonasi anger teu kabagean kunaon salah ngitung para gubernur para bupati geura diuk bareng geura hitung lamun budak diwajibkeun sakola SMP ruang kelas SMP kudu sarua jeung ruang kelas SD siapa nitah budak sekolah ke SMP IT SD ke SMP ruang kelasna kurang balu karena jelema miskin sekolah ke swasta temahi duitna eureun di tengah jalan umur 14 tahun budak parawan geus teu sakolah kamana ka TKW balik deui ka dieu amprok we jeung kuring kawin geus anu nyongtokkeun teu aing mah dihormati dijadikeun bupati ku aing orang Cianjur benar teh berarti aing teh ngajenan lain curhat siapa iya tah ku kituna lamun nek asup ka SMA rek make bengkung eta diitung ari jumlah ruang kelas-kelas hiji SMA teu sarua jeung kelas 3 SMP mah runtag teh bekeun ge rungkad iroh rungkad hitung heula saruakeun mun ngawajibkeun siapkeun ulah cicing wae di nu meja turun tanya ma ici ma iro sarakola teu barudakna asup ke SMA asup geus ulah nyebutkeun sakola gratis prakna mah mayar nuriku saha nuriku kepala sekolah dikerpukan ku sarerea ku kolotna diomongkeun ku wartawan dibaberi kan salah stres kalau sudah stres kan istri cantik tidak ada artinya ngomong aing teh halus ya kuning tidak cicing sia aing mah payu nah kan kuduna lain gitu kieu hei nu baleunghar pek nyumbang ka sakola anak maneh jajan 100.000 sapoe moanya ka sakola teu nyumbang
Para ulama nyarita nyen ruang kelas baru ibadahna sarua jeung nyen masjid kitu da pendidikan ibadah-ibadah kene jen arasukeun sarakola jelema teu baroga asup tong boro biaya sakolana sapatuna pangeulikeun bajuna pangeulikeun tidinya terjadi subsidi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terugi sia Gerindra ngampihan aing abang tepea kabeh sia terugi. Naon sababna kuring kudu menerkeun cara berpikir. Naon sababna kadienakeun ngitung anggaranna teu tepat. Loba duit anu teu penting, ruang kelas teu dibangun, aya alat peraga puluhan miliar disalurkeun kan edan. Nu penting mah ruang kelas heula, alat peraga mah engke paneuri sia teh. Siapa ruang kelas teu gablek aya alat peraga sabreg-abreg nek peraga di mana iroh aya ruang kelasna eueuh. Iya konsep nanti dia karek didorong kualitas sumber daya manusia nah kadituna naon deui dorong barudak ulang nu berprestasi tetap di sekolah favorit menang siapkeun sabab aya budak nu boga prestasi tertentu sekolah hayang di dieu karek beres jadi lamun hayang PPDB teu ribut ruang kelas SD sarua jeung ruang kelas SMP ruang kelas SMP kudu sarua jeung ruang kelas SMA moal ribut kabagian kabeh budak sarakola. Aing teh ngarti ngan waktuna aing can kabagian jadi gubernur eta euy tepro tenang urusan gubernur mah babari nu penting mah urusan konsisten nyeun kahadean ka masyarakat sabab nyeun kahadean ulah kaiket ku jabatan ku cinta naon cenah cinta aya geura neng geura sok kumaha ku cinta jeung naon cenah neng ada selain kabogo aing ieu aing pangrugi-rugina kasih ieu teh bodak ti aing minyak wangi ti aing baju ti aing malah manggion jeung kabogona kan kieu awas kabogo sia sing mikir sia kebetulan lagi nggak ada kabogo kamu masuk teh bogo ka aing gular-gilar na panggung sigan heueuh bogo barang turun beda sia ngomongna mah katiku aing boga penyanyi sok kira cinta sungguh aku cinta aku masih cinta tak akan ada yang kan menggantinya. Nah, jadi kunaon cinta-cinta lain ka lalaki ka awewe. Pamimpin ka rakyatna kudu diiket ku cinta. Lamun diiket ku cinta, deket jeung rakyat lain kulantaran pemilu 2024 salawasna. Salilana. Memeh jadi anggota DPRD buka kacana. Geus jadi kacana dibuka. Panon lamun rek asup ka kantor, panon tingali kencak katuhu bising di jalan aya rakyat maneh lempang ka pasar nek meuli beas eueuh duitna. Bising aya rakyat maneh lempang ka rumah sakit eueuh ambulana. Tidinya cinta pindahkeun ka mobil maneh anterkeun. Cinta. Ayeuna mah zaman vlog di vlog. Dan kege rakyat bisa ngabedakan mana nu pencitraan mana nu sajati beda iroh nu pencitraan mah beda aya skenario na kan aing barang kali tugas aya urang Bandung kan dicatat sia nomorna tadi barang amplop naon cenah ini teh eta teh kolot teh 4 tahun kontrak 4 bulan kontrakan can kabayar nah di kota Bandung lumpat budak-budak aing naon bagi kuring atau berarti kuring dianggap harapan bikin rakyat Jawa Barat. Datang di leweh urang Bekasi. Rek naon ibu ya dirawat di rumah sakit 15 poe gigi buruk stunting. Terus masalahna naon? Masalahna susu 2.700.000 sabulan lamun anak kuring cager teu dibere susu henteu
kunaon susuna teu dibikeun atuh da pamarentah daerahna sarala nyelesaikeun anggaran setanting rapat di hotel kunjungan dinas kaluar daerah. Nah ari sia popok jeung nini dibikeun ka budak balita nah mikir mantak naon sia tong rapat-rapat intung nu setanting sabariji naon masalahna kirim ka rekeningna beulikeun susu beulikeun bubur bikeun duitna sia teh lain sia we nu hakan wae di hotel sudah bergum ngerti kuring mah amprok nuju acara naon ieu teh ibu nuju rapat setanting ibu naon ayeuna tuang siang darah teh jeung daging ibu ayeuna setanting saha nya eta cenah barudak di lemur-lemur ari ibu setanting henteu geuningan anggaran setanting kurang dihakan ku ibu kan ini tetepat anggaran tetepat belanja bisa bangsa Indonesia bisa kuring nyarita lamun APBD bener ngelolana APBN bener ngelolana Indonesia moal model kieu teu kudu mangkat jelema ke luar negeri jadi TKI teu kudu urusan pendidikan teu kudu urusan jalan anggeus 5 tahun ge kadituna bisa investasi bisa gitu nah iya nah ku kitu nah naon deui kuring ka dieu kuring nek kanuhunkeun keamanatan ku Pak Prabowo nuhun ka urang Cianjur nu salami ieu tos 2 kali milih anjeunna nuhun percaya ka anjeun benar teh nah Kang Deddy ka Prabowo kuring nyarita ini orang otentik ini orang jujur ini orang apa adanya ini bukan kosmetik teh pencitraan asli mantap kuring wani ngomong ge nah naon karituna nya geus kawuk 2 kali ka 3 kalina kudu menang sabab Indonesia geus takdirna presidenna duda gubernurna ge duda engke kabeh lurah duda ketua DPRD duda ulas dokter gubernur duda ku aing jeung aturan engke nu jadi anggota DPRD kawin deui ka nu ngora eureunkeun wae naon sababna sia keripuh jeung nu kolot tempo senang jeung nu kora tong boronya akar rakyat ka pamajikan sia teh nyaha benar tak setuju nu kadua menang kawin tapi karanda wajib anggota fraksi Gerindra kawin karanda minimal seanggota fraksi kabupaten 4 janda tapi nu usiana di atas 60 benar kan? Jadi lamun nyandung kanu 60 ngentaskeun kemis hah? Hidup janda terdepan duda memimpin pokoknya oke lamanya sepakat beturkeun Deddy Mulyadi sepakat wah si ulang ngabarohong si bising katipu deui hirup sia teh naon sabuna kuring katipu deui da prihatin kuring teh di dieu teh prihatin jelema cicing ditarena keneh can balik bener Pak sumbangan teh kunaon kudu Deddy Mulyadi teh bereskeun aing kudu ngabereskeun make naon ari sia pan aing mah lain gubernur lain bupati gitu paling bisa ge mere 2 3 bae kabeh mah da teu bisa sia teh pan aing kudu boga bekal jeung tahun hareup yakeun kabeh nah jadi ieu nu dimaksa nah, mudah-mudahan semangat kurang ngawangun semangat kurang da dasar jeung kuring rek ngenalkeun aya calon di dieu kieu satuju tadi kenalkeun calon bupati 2024 Kabupaten Cianjur kieu tadi dukung moal dukung moal kadieu kadieu harap